anu gelis anu kasep ngahiang duka ka mana da teu kapangih teu baralik deui teh baretah di ditu naon sababna sabab hirup dinu gebleganana bohong silaing urang Cumaritis urang Kuningan urang mana-mana bohong da asli nama urang akhirat contohna mah kieu we abeh ngarti pisan mah silaing nyeun si kopi nu lekoh teh nyeun si kopi gulaan pasti amis susuan pasti kopi susu tah sagelas alungkeun di tengah laut bahekeun ka laut sok pangneangankeun deui tah nu tadi teh pisahkeun kopina susuna bisa moal kanca ayam menak dulu itu mangalingi para catri sok nalaheur cai ka itu Nyai Ujang. Alhamdulillah wa syukrulillah dina zaman anu keur meujeuhna harengheng ku dedengean pajejet ku dedeleuan dikersakeun loba barudak anu ngeureuyeuh nyuprih pangarti neangan pangabisa nyusun ilmu sok sanajan beja geus nepi kana seuli dipuseur dayeuh mah ucu cenah beja na make jeung aya geng-gengan sagala kacan tawuran nyusupna narkoba ekstasi geus jadi bahan komoditas ke kampung-kampung geus pugu miras deudeuh negara dek dibawa ka mana negara dek dibawa ka mana ieu rakyat dek dikumahakeun didenge-denge dina TV dina radio nudara wah loba tapi kajahatan beuki meuweuh abong natrat dina ayat-ayat yen ieu ruksakna dunya boh di daratan boh di lautan teh ku leungeun-leungeunna jelema urang ngadoa kansa mudah-mudahan anu teu areling cing buru-buru eling era urang boga nagara diseungseurikeun ku nagara-nagara nu sejen borok mah urang teh boga nagara anu disebut nagara agraris teu sirikna ngalungkeun rokrak ge jadi tapi naha atuh tingkat kamiskinan panglobana malah ngerakeunana teh deui eta tukang newak ditewak tukang ngahukum dihukum tukang mariksa dipariksa nyaah negara bisi teu percaya tanyakeun tu ka Ebit coba tanyakanlah kepada rumput-rumput yang bergoyang sampurasunaki rampes sareng saha mena kaula wae saha teh di mana bade angkat ka mana mulih di mana mangga antos
ieu patempatan dugi ka endah kieu aki lah dabongan nu pangheulana ngacung teh manusia bumi cai angin seuneu teu sanggupeun ngurus dunya nu ngacung teh manusia tapi geuning kalah ngaruksa heukeun bae can areling mudah-mudahan ka hareup mah geus kalengitan jati diri bangsa urang teh salarasna daun leungiteun mun gunung geus gararundul mun pasir geus balulistir walungan saat tinggal limbah nakulah enak teh laras urang ngeureuy kaula mah bari ngomean di dieu kasep tau kata haji kaula laras sageuning kitu menak tau ulah waka suka seuri muncan panggih jati diri leres leungiteun jati diri jadi bangsa geus teu kaopan teu payaan geus dijajah ku dirina pribadi nyaeta nuturkeun hawa nafsuna padahal keterangan natrat innalillahi wa inna ilaihi rajiun eta ceuk kacamata agama pangleutikna nyaeta back to basic balik ke asal reformasi kembali nyaeta kana asalna reformasi teh teu beda ti manuk ngabring gini ta anu sawareh misahkeun maneh menerikeun maneh malah tah dihareup ngahiji deui ta eta reformasi teh nu mata kula salah arti reformasi teh da kuduna mah baralik deui ka asal ieu teh mun balik deui mah kana undang-undang da ieu mah undang-undangna loba diamandemen bari jeung eueuh realisasina ieu salah saha ieu teh sabenerna bongan bangkong kacai teu dimanikeun bongan hirup bararohong pasini teu dijadikeun jadi bongan bangkong dikongkorong kujang kacai ngajingjing sameti bongan hirup loba ngabohong ti tukang kana janji teu bisa nepati raja teh geus eueuh wibawaan geus leungit komara leungit kepercayaan saha ai raja teh saha rakyat sabab sapinuhna kadaulatan teh aya di tangan rakyat leres ieu beh dieuna republik kembali publik umum balikeun deui ka rakyat geus sok asa ti rakyat untuk rakyat dari rakyat oleh rakyat da ieu mah lain dari rakyat oleh rakyat keur saku maranehna mararakeun ti Malang lain marukana muamalah lodar meureun ti Malang kade sing inget di Malang kakasih Allah teh al jama
aljama hartosna jama teh bareng loba nepi ka kolot urang mah geuningan kokohkeun persatuan jeung kesatuan. Di lain sisi kudu kokoh persatuan jeung kesatuan, di lain sisi rakyat dipisah-pisah Ya, pisah-pisah wadah. supaya ulah ngahiji. Dipisah itu golongan itu, ieu golongan ieu, itu partai itu, ieu partai ieu. Kurang-kurang nama matang kacau ya. Tong dina politik di pamarentah geus misah-misah, ieu mah geus patongong-tongong, geus pagirang-girang tampian. Ku ngaran-ngaran bersatu mah da gajah oge ti gubrak tak kusireum Ini kata kena lembut kata teh. ti malam. Segede gitu. Geura sok. Balikeun kana diri sorangan ku ngahijina. Ngamuara dina hiji rasa. Da bangsa urang teh lain dina rasa ieu karek nepi kana rarasaan. Neme dugi kana rarasaan kumaha? Sok. Ai panon poe biji ti mana? Ti wetan. Tanyakeun ka umum. Ti urang biji panon poe teh ti wetan pasti. Ti wetan. Tah kitu ceuk umum teh. Iya. Padahal ceuk ilmiah mah da panon poe mah teu biji da bumi nu muih. Leran. Oh, geuning eta. Sendara rasaan teh biji eta. Jadi bangsa urang teh karek nepi kana rarasaan. Encan nepi kana rasa nu sabenerna. Jadi akhirna jati kasilih ku junti. Waduh, iya nya ki. Ulah lalawora. Karek nepi kana rarasaan. Karek nepi kana rarasaan. Rarasaan teh asa pang benerna. Rarasaan teh bakal salamet ngalakukeun kitu teh. Rarasaan teh asa pang kawasana. Pang nomor hiji. Asa pang baju beusina. Laras. Hapunten menak ya. Jo ngecebrak we aki. Is sasae malah. Ta eta karek nepi kana rarasaan teh. Boh dina agama meuni asa pang kasawargana, meuni asa pang balegna nih. Depan asa depan aku di aku. Depan desa. Asa pang dekeutna. Bener. Hah? Tau. Kade. Lamun balik kana pokok. Back to basic teh anjeun jero patuangan ibu. Tuluy indung can kawin jeung bapa maneh disebutna gadis. Bapa maneh, bapa hidup bujang. Tah. Bapa hidup keur bujang, indung anjeun keur lajang, anjeun harita inget teu? Di mana? Henteu aki. Oh, teu ingetnya? Henteu. Laras? Henteu. Nya teu eling pisan? Henteu. Bener? Iya. Sikan urang udag. Sobi. Tah harita basa teu inget, anjeun hayang dahar henteu? Henteu. Hayang minum? Henteu. Tunuh? Henteu. Hanaang? Henteu. Lapar? Henteu. Geuning eta inget. Gini kata nyebut ente. Allah nya nya ki. Marukan samaru. Hayang baheula kadunya henteu. Mung henteu. Tak geuning eta inget. Tah. Balik deui kayaknya di dunya mah ulah hayang komomong geuna sok. Ulah hayang komomong. Heuh hayang mah nafsu jeung mung. Na pangeran anjeun teh eta kitu.
Allah kapan diwajibkan ikhtiar eta mah pan kaseretna ge panginten tina hayang tidak mung lain naon kerasakeun sok tapakuran da lain tina hayang tina naon ajeun rek nginum tina hayang nya hayang nginum lain naon anaang da wajib teh mah ikhtiar hayang ka sawarga hoyong hoyong tah sawarga mah lain keur nu hayang kok ditawarkeun ku aki jawabanana hayang ka sawarga hoyong tah sawarga mah lain keur nu hayang lamun teu bayar pantaukan sepuh kumaha itu rada lieur da agama mah lain keur nu lieur keur nu mikir itu motor di dealer jeung mobil lain keur nu hayang tapi keur nu meuli hayangkeun mun keur nu hayang lamun keur nu hayang isuk ge beak geus sok sepuh lah nya nya beak isuk oge moal teu ngabrul mah benar ya ai surga teh ajangan jalma anu iman takwa ka anjeunna eta ari sepuh ya ai takwa hartina apik tartib gerasok da ti dituna mah eueuh ajab eueuh da ajab dijieun ku urang nah sok pikir yeah. lamun jelema darah tinggi loba teuing naon teh barang hakana obat asin kusaha dititah loba teuing asin nah teu apik atuh gitu da ieu mah daharna keur nikmat atuh da lain dahar lain keur nikmat dahar lain keur ngeunah tapi keur sehat mata kolot baheula geuning sasauran ulah dahar keur lapar ulah sare keur tunuh rada lieur aki hampura lain keur nu lieur ilmu mikir iya dina kitab Al-Qur'an we kitu anu sok diaji ku urang iya 6.600 ayat 836 ayat eusi tungtung ayat nu 836 untuk orang-orang yang berpikir Allah iya nah teu mikir atuh ulah diremus atuh ieu mah datang pare ti sawah ujug-ujug dileg-legnya melag prosesna heula atuh proses heula timala mikir jadi ulah dahar keur lapar teh tingali heula nu lapar dan nu lapar mah jang jikedewek si banyo ge tara atuh pogo nyeri beteung dijieun ku saha ta panyakit iya aya ajab ti pangeranna dijieun ku maneh iya nya nah teu apik atuh iya lamun erek beragama kudu mikir nepi ka pelbadinya kudu nepi ka tauhidna sabab dina agama teu tauhid terjadi kolang panggil mata kolangna terus oh gitu leres aki pek pikir timala tingali nu lapar janji kedewek nawaran ge tara si banyo ge poho
da lapar ujug-ujug kedawak we teh nyaho dina kokod kuman wungkul nya atuh puguh nya di beuteung Kuman kata urut ngorong. syariatna aya hakikatna aya samemeh nu di dahar pikir heula naha eta pamajikan urang dibere duit ku urang teh geus di jakatan acan 2,5% aya hak fakir miskin lamun urang hasil sapoe 1 juta salawe ribu nu fakir miskin sok bagikeun heula samemeh dibikeun ka pamajikan fakir miskin heula ta eta rezeki urang mah Eta aya hak baturan ye. cenah urang teu mikeun eta ka fakir miskin dihakan poho ngagedean poho tingali ajab ka hareup Kaduruk teh pahuruan. Tabrakan rupana disu-disu ye. iya nu matak doana moal dijabah matak di dieu pentingna salat teh tugas adegkeun salat adegkeun naon gunana salat ieu tah loba nu mung teh eta sanyaho gunana loba nu haroream teh Sebeleke teh. tugas tadi naon adegkeun tuh tinggali batur mah geus ngadegkeun tower apa tower iya di tiap-tiap posisi ngadegkeun tower 180 derajat Jaringan. nyeun jaringan di mana geus diadegkeun tower hubungan ka mana wae teu ngaliwatan jam-jaman cukup ku halau Teu ngalewatan. bener iya Teu ngeluarkeun modal gede. sageusna diadegkeun iya tah nu matak salat dikeureuy tapi teu nyambung wae doa teu dijabah wae awas cing inget Naon tah? Naon? Aya naon? boa meureun eueuh pulsaan Atawa boa tara zakat sia atawa hek atawa teu dicas. kahiji kadua boa teu dicas boa sia tara silaturahim Allah nya tuh ulah laja wayang we kieu ngemu dicas teh Bener ngecas teh. Ngecas diri. iya nah cenah teu nyambung wae boa meureun HP-na digadekeun Udah hari na teu karasa jiwa maneh digade-gadekeun kana urusan dunya tanpa mikiran akhirat sabab aya nu leuwih alus tibatan kahirupan dunya nyatana akhirat eta teh walah leres haki sing emu teganya munah. timbalan Bet rasakeun. Enak geus karasa. tapi aya geuning anu teu salat oge bala leunghar aki dijabah ya Bu. Kana beungar minta sepuh. Ya cek aing oge digadekeun Kana urusan dunya. maya aya salat ditukeurkeun jeung pangabutuh Salat tahajud dayang mobil cenah cuy. nu kumaha ge dijabah asa pinter neangan dunya mah ieu kuring boga balong tuh Nah, contohna ya. ieu nu dipelakeun mujair jeung lauk emas nu dipelakeun teh mujair jeung lauk emas unggal isuk-isuk awuran pelet lauk emas milu nyatu da puguh eta nu di paraban mujair milu nyatu da puguh eta nu di paraban Tapi aya eta keuyeub milu nyatu orai kadut non teh pancet milu. malah orai kadut mah saja bati pelet teh eta nu dipelakeun ku urang dihakan teh Akan deh. sarua kabeh oge walatra ngancing inget engke di mana dibedahkeun ka saya ceuk nu boga lauk teh ta ieu mah lauk emas bibitkeun deui ta ieu mah mujair bagikeun ka tetangga ta ieu mah orai kadut ta ieu mah keuyeub Gitu deh. Si pek-prekan teh. iya nya ki akhir tah akhirat teh waktu balitungan Akhir.
Ya, timalah. Tak eta. Hampura. Dina amal ma'ruf nahi mungkar aki ujug-ujug ngecebrek. Is da nyambung aki. Nya ta meureun ku nyambungna. Teuing da. Beda rasa. Ya. Ulah boga rasa teu dipencerong ngapoe ge urang teh ka pencerong ieu teh kabeh alat deteksi anjeunna. Manusia sanajan jutaan miliaran di dunia moal leupas tina paningali anjeunna ngaliwatan Rokib jeung Atid. Eta. Kahartos aki. Oh syukur. Naon ieu teh? Aki Aya banteng-benteng nagara. eta teh hate kaula teh kitu pisan aku sareng salira. Ada ngara-ngara jelema ngewa mah kitu. Sing inget ka jelema loba nu mika ngewa teu angang teu mika resep. Ya. Ya. Tahu. Oh, atuh nyumput heula we di dieu cu. Ari kitu mah. Nuhun aki sakanteuna bari masantren kaula. Eta ilmu nu mika sae kitu. Lipas. Ya, ai bade ngeureuyeuh mah. Dari ilmu mah moal berat mah mau. Mangga teh. Sareng kaduana kaula tidak teu acan aya birahi atuh ka istri teh aki. Kan? Teu acan aya birahi ka istri. Kumaha rasa cinta ka wanojal teh. Moal ge sayang ai teu kenal. Ya. Can aya birahi teh can aya anu jorojo kana hate. Can cocok teh jeung hate. Ya. Nakin teu kita na aya anu bakal cocok kana hate kaula. Aya. Da jeung jodohna ngaran-ngaran manusia mah. Jika natuaki urang mana? Aya pijodohan hidup teh. Di mana? Ka ngaliwatan 3 gunung ka itu tuh. Bari sakaliane pangneangankeun ka pati bebeut belah dinya. Tadi dinya aya nagara Garana nagara Tirta Dahana. Prabu Dahana Dewa teh kagungan putri geulis kawanti-wanti enah kabina-bina kakasihna Dewi Dahanawati. Tah mandiri ributan we tadi nagara teh sabab nu ngalamar teh ngan parasea we. Da geulis awewena. Parebut awewe. Jadi negara eta teu aman teh kulantaran dipake perang ku raja-raja parebut awewe. Jadi na hiji mangsa eta raja teh gempungan musyawarah. Hasil musyawarah mufakat nya diayakeun saembara. Saembara. Saha-saha anu bisa ngelehkeun jago saembara. Sajagona patih eta raja bisa ngelehkeun eta patihna nyaeta anu bakal bisa ngajodoh ka putrina. Malah saemarana ge dibebaskeun nepi ka ayeuna can angeus saemara teh masih keneh. Malah bebas di lalajoanan. Paling mana ti dieu ki? Ngaliwatan 3 gunung. Ngan ulah hanap teh ngapungna. Tidagor. Pilih naon? Tidagor. Si Ahoy ge pan tidagor tadi. Bade ka itu ah. Da tukang gelut di dinya mah. Bade ah. Gitu? Ya. Lamun
kaulah milu saya marah. Wah, teu kudu milu saya marah ge jadi kawinkeun malah atoheun awewe na oge. Iya. Uji heula geura sok. Iya. Lamun nya pijodoheun urang wayahna we uji heula ku hidup. Uji kumaha? Uji hidupna ulah make pakaian eta. Pakaian anu rudin teh. Kudu jadi jelema sangsara heula balangsa. Jelema goreng patut pika geuleuheun. Heug milu saya marah nah heueuh teh dibikeun. Nah bener manehna teh mulus jeung hatena ngayakeun pelaturan saya marah teh. Tempo nah eta raja teh bener dina ngajalankeun hukumna. Sabab ulah cara di negara astina hukum dijual meulikeun kana duit. Iya. Teu pas teh kudu disterilkeun di astina. Di mana? Jadi kena diuji heula. Uji heula. Nah bener marulus nepi ka hate-hatena. Di mana? Sae carana teh kaula teh ulah make pakaian eta kudu kumaha tuh pakaian aki itu ditu kana dina koper di kamar pake baheula paragi ngangon. Ngangon domba teh. Keur ngangon kebo baheula. Di mana eta pake jig. Sae upami ditamut heula empek pake. Saya tuh kira lamun dek init-initan masa kaliane bari nyumput buni dinu caang gerak bari teu katemong pan keur diteangan hidup teh ya sanajan panggih jeung nu neangan moal ditewak da lain timbalan sae bari ditamut aki pek gini nah jadi kieu aki aki baheula teh kitu nguntung teh mun muringkak bulu punuk abeh buni Allah muasa terus na gigi moal biwir nepi ka uruwi dieu ge ampun bade nonton saya marah dek sekalian dek daftar miluan ai bogoh ka putrina ai teu bogoh mah entong bade ngangkeun ti dieu we aku we bapa kaula di mana jik bisirek lalajo saya marah mah ka itu di mana ngan eta sora kudu digenti mun nya ngagelendrung gitu kumaha ngagentina sok dehemkeun ke geus robah dehem pasti robah sora ngatur anak jadi kieu aing. Aduh anjir. Nah jadi ngajeletit. Sina amparan sajana. Jadi kieu seorang urang apa? Wayana. Alah, kumanya era. Entong, pakai era. Tah,
kahiji pikeun nguji diri rasakeun da hidup teh baheula teh gaul teh ti mimiti lahir teh di karaton di pepene kudunya terus sing asaan jadi nu miskin jadi nu goreng patut teh kumaha tadi mana anjeun geus bisa ngarasakeun jadi jelema hina engke di mana anjeun jadi pamimpin teh bakal bisa neuleuman kana kahayang raya aneh aki Jadi rakyat susah kayaknya. rasakeun jadi nu leutik teh kumaha tadi mana anjeun geus bisa ngarasakeun jadi nu leutik moal make jeung ngarah ngarina ka raya engke dalam untuk boga pangarti mau ditarima moal tadi nagere ka beca aja lah daw kieu emang marek nayakeun kalau jadi anak ari Allah satuju henteu lamun dorna dipaehan Putra Gatot Kaca bade ngajalankeun pancen tiwa Batara pikeun ngabantun Eyang Dorna. Satuju ngabantun Eyang Dorna sanes bade maehan. Pokona mah anu penting mah kabawa we Dorna. Tuh. Mudah-mudahan ya paman. Dina larasan dia Putra Gatot Kaca maksad ngabantun Eyang Guru. Alah, tong disebut Eyang Guru gede hulu. Eyang naon Eyang. Ya. Dina nyebarkeun ilmu agamana ge manehna manganukur kedok. Aya pangarahan. Geuning buktina mah geuningan anu ditarima jadi muridna teh geuningan anak raja wungkul mana Dorna ngamuridkeun ka anak panayagan henteu clear pendra barang saweg nuju aya dina obrolan di satengahing jalan antawis Padmanegara sareng Raden Gatot Kaca. Astra Jingga Dawala nyaeta nuju milarian Ramana Semar Badranaya teu aya di kampung Tumaritis. Alah Dawala tinggali deui itu saha. Nah, jika juragan Gatot Kaca. Oh, dulu itu Bapak Panglima ya di dia. Alhamdulillah dulu. Alah. Cuma kapi hatur nun. Allah, nah ya kusono jemot. Agan, gini kaya di dia. Bener pot, cager. Alhamdulillah ulan. Cager mana? Alhamdulillah agan. Kalau sanbi san abdi teh itu. Mogok manggih gorowong aya jalan komo muntas. Monyet naik di bereta raje, pucuk di cinta ulam tiba ya bi. Aduh, semah kapi hatur kulan, nuhun doa, cager. Alhamdulillah kulan ayah hibar, nuhun. Agan, gering ayah di dia. Iya. Bagja doa, diuk. Jeung sahari, kulan, jeung sahari. Ayah 2 ekor. Ya. Sarang musuh satru kabuyutan. Alah. Gitu agan teh bade jeung kara ka mana ieu? Pot. Abdi lan. Abdi. Kaula teh rek ka Sokalima. Salaresna mah kulan abdi teh apruk-aprukan kieu teh milarian pun bapa kulan. Milarian pun bapana da teu aya dugi ka ayeuna. Bapa maneh? Nuhun lulu.
Kamana mau pang dipilarian ke kemana siapa dia oke kayak dupi agan itu pada jengkar kemana itu dek sekali mahon bade maguron lah kasaha padorna maguron kan kitu patut kayak gitu kumaha sabenerna ari maneh geus ngadenge beja ngeunaan naon kulan ngeunaan ieu dunya beuki dieu beuki harengheng sumuhun kulan sanes beja deui da kaalaman ku abdi ge kulan dina sagara rupi widang itu ya pajejeut ayeuna teh kulan utamina mah abdi nu aya di kampung kulan mun asa kecekek pisan ku ayana ekonomi dina waktu sayeuna teh sareng abdi teh gagal panen deh ruksakna teh gagal panen muhun gitu kulan ta ieu dunya teh bakal hancur bakal perang baraya sabenerna uluh saur sae teh kemangna geus ti ayeuna kila-kilana geus ti ayeuna ya ngan sing inget ieu nu pararang teh aya nu ngadudomakeunana itu di Barebedog ieu di Barebedog leres kulan sapertos negara sareng negara ayeuna perang teh kudu itu di Barebedil ieu di Barebedil cenah meuli nu ngajuan nu untung batur cenah perang tuh ta ieu teh sabenerna bahaya provokatorna aya nu ngadudomakeunana saha hedorna tingali Panawa diberi ilmu Kurawa diberi ilmu tangke diadukeun manehna nu untung mah ai perkawis eta mah teu dugi kainya otak abdi mah bilih bejat atau dicana kainya ulah lain ahli politik abdi mah mikiran dahareun oge pakeun sakilieurna peke kuma ahlina teh mah ngaturna mah abdi mah ngiringane dihandap oh ngan maneh bakal jadi korban politik nyata tak abdi mah mung jadi korban politik nu mah abdi mah jempe we tara pipileun kana urusan batur ngurus diri sorangan oge sakiripuhna komo mikiran batur bade milarian pun bapa we abdi mah tah dorna teh ayeuna dek dicokot bisa buntu atawa moal jadi bolai perang baraya tapi dorna na kudu dipaehan uluh tak kitu ye kumaha lamun ayeuna maneh marengan kaula we urang ini kasok kalima dek milu mah abdi mah bade milarian pun bapa ulah eta tepi ka keukeut kitu si eta sen patos ngiring oge ka itu abdi teh bade milarian pun bapa we cinekna mah teu naon nyai maksad mah urang sewang-sewang we teu naon lo ulah hayu tuturkeun tuturkeun milu ka ulah ya lamun dunungan kitu teh anteur ka hayangna haynya mah urang gede pangabutuh ulah nyieun pika kaseleun ulah nyieun pika kaseleun batur anteur we anteur eta mah ngaganggu prinsip atuh nah makanya anak kadenge ku cibitu apa teh rek main handorna cenah eta teh provokator tukang ngadudomakeun batur
dewek oge geus ngadenge cenah dorna teh kitu identik lamun ngadenge dorna provokator. Ai kitu ai deh kada prinsip ieu mah naon ceuk dina katerangan lamun batur nuduh kafir ka urang nu pangheulana kafir teh tanu nuduh pek pikir ulah waka benang dikitu sia hate teh tadi kadenge ku si laing eta teh tugas Gusti Bathara Kresna maksudna marek numpes kajahatan provokatorna heula nu diala heeh tadewek mah eta teh patongong-tongong naon patongong-tongong jeung pamadegan ulah boga rasa bener sorangan hirup mah lamun urang boga rasa bener komo batur kadinya pikiran mah heueuh eta oge ai pangna aka teu satuju ayeuna lamun dicopot kana hukumna maehan seperti dewek ayeuna keur leumpang aya bangsat keur diudag tewak ku dewek dipaehan ku dewek aing nu kena hukum menghilangkan seseorang menghilangkan nyawa seseorang pek pikir tak ieu mah direncana nek maehan dorna tak urang milu ka itu udah terlibat sia teh pangna kitu ge meureun aya alasan pangna dorna nek dialat teh urusan maranehna dewek becek bapak jang mi HP sisir jeung minyak ulah kaancloman leungeun mi HP pikir jeung niat ulah kaangsonan deungeun hartina meureun dewek teh kudu boga pamadegan pondasi teh kudu kuat pek jeung saha padma negara teh maehanana Gatot Kaca si Cepot si Dawala sabaraha taun sia apan itu teh tugas Batara tugas eta teh padma negara teh pejabat ulah lalawara yeuh ari hukum adil teh keur sarerea jurig dengekeun masih cara di astina hukum teh berlaku teh keur leutik wungkul teh di mana disebut adilna ngaran-ngaran keadilan teh keur sarerea ti mimiti raja nepi ka rakyat leutik kudu sarua hartina hukum adil teh henteu sieun kanu hideung teu ponteng kanu koneng teu ninian teu akian teu inung teu bapa teu sanak teu keluarga teu mang teu alon teu sobat-sobat acan pejabat salah tungtut adil ngaranna pandi astina mah beda jeung urang tah eta matak beda ge pan sok kalimat teh kareh kabana sapon ku astina ulah lalawara deuleu kadeh sing boga pemikiran nu luas leuh geuning di astina mah bener ketang nu leutik nu kena hukum teh nu gede mah anger we tah pikir jeung meuneh hese di ditewakna nu di luhur mah nya hese di luhur dan nu neanganna ge bangsat nu diteangan garong Jadi semua eneh da ucing-ucingan tungtungna mah ucing lumpat ngidu nu neangan ngaler tak uce lompat ke Garut lain uce ucing uce ya mah tuh moal dek lamun dek nuturkeun teh mah nuturkeun paneuri neangan bapak nyaksian wungkul saksi berat tahur nyon anu mata kejedog di dia nah sia teh mending oge urang mah tugas urang we
Oh, aku gitu teh tahu lah. Sok make jeung maya handorna anu teh. Dosa-dosa. Ke. Jadi hartina etapat menegara teh boga maksud dek numpes kejahatan tah dewek mah patongong-tongong teh jeung pamadegan naha ngarumpak kodrat teh jelema kitu ge ngarumpak irodat hade goreng teh geus diayakeun ku pangeran teh saha jelemana anu bisa numpes kejahatan saha tiba heula sok di zaman Nabi Adam nepi ka ayeuna saha nu bisa numpes kejahatan aya oge manusia mah menang tugas pikeun meminimalisasi tensi kriminalitas artinya memperkecil ruang lingkup kejahatan ai numpes mah teu mungkin geus dijadikeun atuh alah nyata make ieu ayeuna mah tah make polo jahat sih bener teh abadi hade goreng teh aya tuh siapa meureun kana kecap abadi ge canyaho nya karek beja anu disebut abadi teh langgeng anu disebut langgeng teh kumaha tuh eta matak sia mah kudu nyaho ku jeung barangna teh ari berang langgeng teu numutkeun di urang teu kaselang ku peuting ai peuting teu kaselang ku berang tah nu langgeng mah berang peuting nya nu langgeng teh hade goreng oh kitu nya Aisyah nu matak nu disebut maot teh tah nu disebut maot teh awal tina kahirupan nu abadi da paeh mah sakedeung pukul lila geuning teh nyararing deui itu nu paeh teh da mikirna sia mah sapasi paeh mah sakedeung kerelak cenah sakitu hirup deui we ka ituna teh awal langgeng teh aya di dalam padang baik pikir bisa alam padang poe panjang negara tunjung sampurna alam nu teu kaselang-selang nah hiji deui we ngageblek karena hirup gede da ieu mah leutik nu dipake mah garepek dengarkeun sia hulu kana kereta api anu geulis anu kasep ngahiang duka ka mana dah pangna teu kapanggih teu baralik deui teh baretah di ditu naon sababna sabab hirup di nu gebleganana di lemurna bohong si lain orang Tumaritis orang Kuningan orang mana-mana bohong da asli nama orang akhirat contoh nama kieu abeh ngarti pisan mah si lain nyeun si kopi nu lekoh teh nyeun si kopi gulaan pasti amis susuan pasti kopi susu tah segelas alungkeun di tengah laut bahekeun ka laut sok pangneangankeun deui tah nu tadi teh pisahkeun kopina susuna nya moal naon sabab ngahiji we tah kitu bareng deui ka maka itu nya aing mau ngomongna dalem